Alhamdulillah alladzi manna alaina bi akbaril minan wa ajalliha wa akramiha wa athhariha wa ajmaliha wa akmaliha wa anwariha wa atyabiha wa afdaliha ala wa huwa wujudu wa maulidu wa bi'atsatu Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an ja'alana Allahu tabaraka wa ta'ala min ummatihi واختاره صلى الله عليه وسلم رسولا لنا وإماما وأسوة وقدوة وفخرا وذهرا ونورا وطيبا وطبيبا وشافعا وداعيا ومعلما ورحمة وبشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وتباعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah sadayana, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Majelis Ta'lim wa Da'wah Khadimatul Ummah anu disesepuhan ku pangarsana Bapak Ustaz Fikri sidarang reng-rengan hafizahumullah wa ra'ahum wa barakalahum wa likulli man yantami ilaihim. Anu kalintang ku pribados dicintaina, kalintang dihormatina, kalintang didoakeunana, oge kalintang diharapkeun pisan doana. Oge para tamu-tamu anu sumping di daerah-daerah anu anggang, anu mana urang sadayana wajib syukur ka Allah Ta'ala nganuhunkeun
urang tiasa diriungkeun ku Allah. Da sanajan urang nganiatan, sanajan urang miharep ari ku Allah teu dikersakeun mah teu aya nu jadi. Allah kagungan pangersa, urang boga kahayang. Anu janten pangersana Allah, mun wae akur kahayang urang sareng kersana Allah jadi, lamun teu akur tetep kersana Allah nu jadi. Urang wajib syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala parantos maparinan pituduh kana ati urang, kana hal-hal anu dipika cinta, anu dipika ridha kumantenanana, anu dipika cinta, anu dipika ridha ku Rasul mantenanana Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oge nu dipika cinta, dipika ridha ku sadaya para kakasih Allah. Yakni diantawisna iriungan anu dina iriungan teh seueur mang pirang-pirang amalan, seueur mang pirang-pirang paniatan. Anu dina iriungan teh seueur mang pirang-pirang kalimat thayyibah. Anu dina iriungan teh seueur mang pirang-pirang akhlakul karimah. Dikawit ya acara dimulai dugi ka ieu saat esuning makmur ku warna-warni perkara-perkara anu dipikir ridha ku Allah. Imma nu ebreh nu dilakonan ku jasad urang, wa imma anu gaib anu dilakonanana hanya ku ati masing-masing. Muga-muga Allah subhanahu wa ta'ala nampi kana ieu peribadahan urang sadayana. Oge muga-muga sing ngawujud naon nu diamalkeun ku urang ieu jadi wujud ridhona Allah, jadi wujud welas asihna Allah, jadi wujud cintana Allah, jadi wujud pangampurana Allah, jadi wujud barokahna Allah, jadi wujud ijabah ti Allah Ta'ala terhadap doa-doa orang sadayana. Moga-moga ieu pasantren sing diwuwuh ditambih-tambih barokahna, ditambih-tambih kamanfaatanana kanggo umat sesuai sareng visi misi ti ieu pasantren anu dinamian khadimatul ummah, bahwa ketika urang sadayana nganiatan hirup urang ieu teh dek dipake khidmah. Khidmah teh naon? Pelayanan, pelayanan ka umat, khususna muslimin muslimat, mukminin mukminat. Maka otomatis wa Allah subhanahu wa ta'ala dijantenkeun nilai-nilai ibadah anu pohara agungna, anu pohara istimewana. Sakumaha sadayana para rasulna Allah, para nabina Allah alaihi wassalatu wassalam, malah nabi urang junjunan alam Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku Allah didamel pelayan umat. Sadayana para ulama-ulama Allah eta pelayan umat. Sadayana para syuhada Allah dugi ka mati syahid nu di medan perang, anu mati syahidna syahid akhirat, anu mana aranjeunana ngerahkeun segala kemampuan anu ku Allah dipaparinkeun ka aranjeunana dianggo ngakhidmah ka umat, sehingga aranjeunana kenging darajat anu pangluhur-luhurna di mungguh Allah ku barokahna ngakhidmah ka umat. Aranjeunana ngarai pangkat anu pang istimewa-istimewana karana aranjeunana siap dina jumenengna aranjeunana ngakhidmah ka umat. Tanaga dikerahkeun demi umat, waktu diseepkeun demi umat, pemikiran-pemikiran dicurahkeun demi umat, harta banda dikuras demi umat. Anu difikiran adalah umat. Ia adalah kalakuan para nabi, kalakuan para rasul. Henteu mikiran diri pribadi sorangan, henteu mikiran anak pamajikan sorangan. Nu penting kuring jeung anak pamajikan seubeuh gaya genah merenah nikmat. Untuk itu para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada emutanana estuning umat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina waktos mantena nuju sakarat bae, mantenanana kalimat anu terakhir anu disaurkeun ku anjeunana adalah ummati, umat kami. Emutanana ta adalah umat terus. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mantenanana ngadawuhkeun khairun nas anfa'uhum linnas. Ari panghade-hadena jalma teh nyaeta anu pang manfaatna pikeun jalma-jalma. Malah jalma-jalma disebatna oge lain muslimin wungkul, lain anfa'uhum lil muslimin lain, tapi anfa'uhum linnas, anu pang manfaatna pikeun kabeh jelema. Hartina lain manfaat keur muslimin wungkul, tapi keur kafir oge manfaat. Da ieu panghade-hadena jelema. Tak ieu teh kalakuanana para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, kalakuanana para wali-wali Allah, para ulama Allah, para syuhada, para sholihin. Coba mun ku urang ditafakuri kahirupan para ulama, para ajengan, para ustad anu difikiran teh umat. Lamun meuli tanah temikiran keur sare sorangan jeung anak pamajikan, nu dipikiran teh kumaha keur kobong, kumaha keur madrasah, keur paragi ngajina, waktuna diminij teh lain keur kuring keur anak pamajikan, keur ngariung atawa keur neangan duit, keur nongton, keur olahraga, keur bercinta, keur hiburan sorangan lain. Para ulama mah ciga para nabi we, para ustad mah waktuna teh diminijna teh lolobana teh keur umat we. Jadi keur sorangan mah sesemperan.
Malah ke anak pamajikan ge sasemperan. Hese rek neangan waktu ke rehat. Hese neangan waktu ke berleha-leha. Hese neangan waktu ke hiburan. Sabab nu difikiranana naon umat. Ieu kumaha sangkan umat saroleh. Ieu kumaha sangkan umat berilmu. Ieu kumaha sangkan umat nyaho ka pangeran, deukeut ka pangeran, wawuh ka pangeran. Narepi ka pangeran. Ieu kumaha sangkan umat nyaho kana hukum-hukum pangeran. Sangkan umat ieu bisa kumaula ka pangeran, taat kana aturan pangeran, ngalakonan kana parentah pangeran, ngajauhan tina larangan pangeran. Kumaha sangkan umat ieu hatena pinuh ku niat-niat nu mulia, dadana pinuh ku akhlak anu terpuji, kalakuanana garapanana karya-karyana pinuh ku amal soleh, letahna baseuh pinuh ku zikir ka pangeran, pinuh ku ucapan-ucapan anu mulia, pinuh ku papatah ku nasehat, ku amar ma'ruf nahi munkar, pinuh ku Quran, pinuh ku sholawat, pinuh ku doa, ku munajat. Tak ieu di pikiran ku para ulama-ulama Allah, ku para ustad, ku para muallimin. Umat tuh di pikiran. Sangkan ieu umat teh salamet di dunyana, bagja di dunyana, mulia di dunyana, salamet di alam kuburna, bagja di alam kuburna, mulia di alam kuburna. Salamet di mana hudang ti kubur, di akhiratna bagja jeung mulia, nepi ka ieu umat teh jadi ahli sawargana pangeran. Jadi lamun can nepi kana sawarga pangeran ieu umat, ulama mah ngaganyel dina ati teh. Nu di pikiran teh umat we. Atina para ulama mah pinuh ku rasa deudeuh jeung nyaah ka umat. Dalam mun teu deudeuh teu nyaah mah teu hayang mikiran anak batur. Naon ngariripuh maneh? Cok ayeuna. Mun teu deudeuh teu nyaah ka umat, ka masyarakat, ka bangsa, keur naon? Kariweuh-riweuh nguruskeun anak batur, rek bagja rek cilakanya kumadinya we. Kan? Rek jadi ahli surga, rek jadi ahli nerakanya kumadinya we. Kariweuh-riweuh ka stres-stres. Kudu ngawurukan barang jeung peuting gitu kan. Da lain usaha. Nyeun madrasah mah lain usaha neangan duit lain. Neangan duit mah geus we tuh jadi tukang kain jika urang Sugonewa. Ya. Dagang kayaknya, gitu kan? Dek neangan duit mah tani kayaknya. Jadi PNS kayaknya gitu kan? Airek neangan duit mah sing emut numawi beribados ka masyarakat, ka umat Islam. Umat ulah nepi ka aya pandangan ketika dijieun aturan ku para ajengan di pasantrenna masing-masing, ku para ustad di madrasahna di pasantrenna masing-masing, tuluy dijieun aturan. Ieu santri-santri indung bapana, kan? Dikedahkeun ngaluarkeun biaya. Ieu aturan dibikin ku sadayana para ulama di pasantren-pasantren. Ulah aya masyarakat umat Islam anu berpikiran ieu teh bayaran. Kan? Ka pasantren mayar. Ieu teh bayaran kade. Ya kabehana ge eueuh nu mayar ka pasantren eueuh. Lain bayaran ieu ka pasantren mah, di madrasah di pondok-pondok lain bayaran lain. Para ajengan mah hanya ngajejehkeun.
kan ngajejeukeun keperluan santri dijejeukeun ku para ulama. Pan urang teh boga anak tuluy dipasantrenkeun sina ngaji. Anak saha? Apana anak urang? Lain anak ajengan. Lain anak Pak Ustad. Saha nu kudu maraban daharna? Nya Ibu Ramana urang. Hah? Sabenerna mah nu kudu ngawurukanana oge saha? Nya indung bapana urang. Ajengan mah batur, urusan itu batur eta mah batur. Tuh. Saha nu kudu nyalametkeun anak urang tina seuneu neraka? Jawab. Nya urang indung bapana. Pangheulana teh eta. Saha nu kudu ngadidik akidahna, akhlakna, ilmu syariatna, urusan ubudiyahna. Saha? Nya urang indung bapana. Pak Ustad mah batur ya. Ajengan mah batur. Urang. Fahmi ke urang. Tuluy ku urang teh dititipkeun ka Pak Ustad, dititipkeun ka kersa ajengan. Bade nitip pun anak. Apakah urang nu jadi indung bapana ketika nitipkeun anak urang tega? Anu kawajiban urang sagalana tuluy dibebankeun kanu sejen. Pak Ustad pangdidikeun anak abdi padahal ngadidik teh kewajiban abdi. Lain kitu. Tuluy jeung daharna kitu. Hah? Kitu. Didik kamaslahatanana, ilmu kasehatanana, kamaslahatan kahirupanana, segala rupana anak abdi teh hayang jadi soleh, berakhlakul karimah, gaduh iman nu sampurna, jadi jalmi anu takwa, gitu kan, menguasai karena ilmu kemaslahatan kahirupan. Mangga nyangakeun segala rupana, pantes henteu urang kitu. Oh, teu pantes. Teu pantes. Abdi mah da nitipkeun kengan hiji anak teh nu dititipkeun teh hiji sote ti urang. Reret atuh aya sabaraha urang di madrasah di pasantren. Urang nyebut hiji sote, pirage hiji abdi teh pun anak nu dititipkeun teh. Tina 6 anak, tina 10 anak teh hiji sote anak saha? Anak urang cik reret aya sabaraha bulu. Aya sabaraha ratus, kan? Anu aya di madrasah, anu aya di pasantren. Tuh. Urang wae boga anak hiji wae urang teu bisa ngadidik. Boga anak hiji wae nepi ka bangkar warah. Bangkar we warahan teh bangkar. Da teu bisa ngawarahna oge. Teu bisa. Akhirna nu diwarah bangkar anu ngawarahna sababna bangkar tadi nage. Sabab teu manjing guru, urang ukur bisa jadi indung bapa wungkul, teu manjing jadi guru pikeun anak urang. Tuh. Sehingga jadi bangkar warah cekolot mah. Akhirna bangkar nu diwarahna karena bangkar anu ngawarahna. Di mana teu manjing jadi guru, nya moal manjing jadi murid oge. Otomatis bakal bangkar. Akhirna koslet, ya. Tuluy kahuruan. Anak jadi badung. Anak teu wawuh ka pangeran. Anak teu wawuh ka Rasul. Anak teu nyaho mana bener mana salah. Anak teu nyaho akhlak etika anu terpuji anu mulia. Anak teu boga cecekelan patekadan anu bener. Anak teu nyaho ibadah, teu bisa maca Quran acan, teu bisa salat acan.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari KTP mah masih muslim. Hirup teh deket jeung masjid, deket jeung madrasah. Inung bapana mah osok salat, osok ngaji ngan anak, tuh ngancurud anakna, teu bogaeun agama, kakarak boga ngaran we ngaran muslim, dina KTP na Islam, tapi teu bogaeun agama. Naon nu jadi sababiah? Karana ieu inung bapana imah teu ngadidik wa imah ngadidikna teu metu. Cacak eta teh anakna teh ngan hiji. Ari ajengan nu dididikna sabaraha hiji. Anak saha eta? Anak deungeun-deungeun. Nah ari ajengan teu boga didikeun pamajikanana boga, teu boga didikeun anak-anakna nya boga. Sarua. Eta urang nu jadi inung bapa geus lieur lain ngadidik hiji oge. Kira-kira ari ajengan teu lieureun? Lieureun. Geus kitu tuluy dibebankeun sagala rupana ka ajengan. Naon atuh pibasaeunana beh ditueun suul adab. Naon pibasaeunana? Beh ditueun suul adab lagi beh ditueun kitu. Teung teuingeun ceuk basa Sunda mah. Teung teuingeun, teung teuingeun. Geus kitu teh sok diatur ku Pak Ustad teh ku ajengan teh. Bahwa inung bapana kudu ngaluarkeun dana ieu biaya, itu kan? Keur listrikna, aya nu keur caina, itu kan? Keur kepentingan belajar mengajarna. Tuh. Aya anu ngurus jeung daharna, aya nu ngurus jeung kesehatanana santri, itu kan? Aya nu ngurus jeung berbagai halna kemaslahatanana para santri, keur kemajuan santri. Tuluy inung bapana nganggapna teh bahwa ieu adalah muruhan, mayar, lain. Kade lain. Ieu mah adalah kewajiban anu jadi inung bapana dipindahkeun ka ajengan kitu dina urusan biayana. Dari urusan ngadidikna mah ieu eta mah murni atuh da moal bisa ku inung bapa eta mah kudu ku ajengan we. Tah dina urusan biaya mau tidak mau urang anu jadi inung bapa anu kudu ngabiayaan anak. Da di imah ge anak teh anger kudu dahar. Di imah ge anak teh anger ku urang teh kudu dibiayaan. Malah lamun dipikir ku urang biaya di imah sebenarnya bisa lebih gede tibatan biaya di pesantren. Sebab biaya di imah mah ya lain ukur dahar nginum jajan bisa lebih gede. Biaya di imah mah tambah deui jeung kuota, jeung voucher, komo lamun anak lalaki jeung udud. Bener henteu? Tamahan deui jeung bensin. Tamahan deui jeung ongkos ka ditu ka dieu, naik angkot jeung sabangsana. Sok. Sabaraha dihitung-hitung per hari jauh lebih gede, jauh lebih gede. Fahami ku urang sadayana. Ulah dianggap bahwa pondok pesantren, madrasah anu ngadamel sistem sepertos kitu, ibu ramana kedah ngaluarkeun dana kanggo anakna masing-masing. Ulah dianggap bahwa pesantren ieu adalah badan usaha. Neangan duit. Bener pesantren teh usaha, tapi usahana lain usaha neangan duit. Usaha nanemkeun hidayah. Usaha ngabangun keimanan, keyakinan, al-akhlakul karimah, ilmu pengetahuan, ngabangun katakwaan dina jiwa ragana ieu murid. Bener eta mah usaha eta mah, tapi lain usaha neangan duit. Geus kitu teh aneh deui. Torojol teh anu menta sumbanganna teh ka pesantren deui. Cek aya ka dieu.
Nu menta sumbangan ka saha? Ka pasantren. Anu kuduna pasantren teh disumbang. Nah, itu dibalik cerita itu. Ayo minta sumbangan lain ke pasantren, kutuh ke pengusaha. Ayo minta sumbangan tuh ke pasantren, tuh ke pemerintah. Aya naonana, aya wadahna khusus, kan? Tina APBD, ya, tina APBN. Aya sebagian karena ke rakyat. Bantuan-bantuan kaditu lapor, kaditu. Ka RT, ka RW, ka lurah, kaditu. Kaditu ka pengusaha. Minimal tidak zakatna, beh dituna, gitu kan? Sodakohna, infakna. Nah, lain datang ke ajengan, lain datang ke Pak Ustad, lain datang ke Pak Ustad, mah kudu marawa duit. Hasil usaha orang sisihkeun sawareh keur para ulama, keur para ustad, keur para dai anu ngabina umat, sangakeun pangarsa ya abdi gaduh rezeki hatur lumayan. Transferkeun ku urang. Kan? Di mana urang susah tong jadi ekol, sanes teh hoyong abdi teh ngabantos teh ka Pak Ajengan, nya teh ada susah tepang. Sareng Ajengan ayeuna mah geus bisa make transfer. Ya, M-banking kayaknya nyieun heula M-banking na ame babari gitu kan. Da teh hese nyieun M-banking mah teu, pada ayeuna mah zaman ngoprek HP sadarea. Aki-aki ini ge ngaropek HP. Bener henteu? Tuh. So kayaknya nyieun M-banking, kan? Tinggal transfer, gitu kan? Gaduh gaji, gaduh penghasilan tina dagang, sok zakat. Kaajengankeun zakat teh ya alusna teh. Sabab ari dikaajengankeun mah eta jadi nilai perjuangan agama. Lain ukur jadi dahareun inumeun jadi tai weh, lain gitu. Zakat urang sok kaajengankeun boga zakat pare gitu kaajengankeun. Zakat emas perak, zakat mal, harta banda urang sok ka ulamakeun gitu. Bakal jadi nilai perjuangan ka ulama mah ya. Luar tina zakat urang kan, hadiah-hadiah, infak-infak, sedekah-sedekah sok kaajengankeun. Meh jadi nilai perjuangan agama. Dek usaha cing para ulama dibantuanana lamun teu ku umat. Dek usaha. Da di negara urang mah lamun nganalkeun bantuan ti pamarentah da eueuh juklakna. Mana aturanana juklakna, undang-undangna pasalna bantuan khusus kanggo para ulama eueuh. Beda jeung di Arab Saudi, jeung di sebagian negara-negara Islam beda. Nu adzan aya juklakna digaji, imam-imam masjid digaji, khotib-khotib digaji, gitu pugu. Di urang mah eueuh da. Eueuh juklakna. Teu. Iwati urang masyarakat umat Islam nu kudu hideng, nu kudu berfikir. Urang mun nya urang ngarasa ya penting pelajaran agama, mun urang sadayana yakin karena keagungan Islam, mun urang sadayana ngarasa butuh ku ajaran Islam, boh urang boh anak incu urang turunan urang sangkan salamet ti dunya nepi ka akhirat, saha tah anu ngaturna urusan agama? Apaan ulama, para ajengan. Maka para ulama ieu, para ajengan ieu, para ustad ieu, para dai ieu kudu dibantu ku sararea. Dijejehkeun dibantu naon ka peryogianana para ulama. Peryogi tanah sok saha anu bisa ngahasilkeun tanah. Peryogi bangunan saha anu bisa mantuan keur bangunan. Peryogi fasilitas belajar mengajar
kan? Saha nu bisa ngawujudkeun eta? Peryogi fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan peryogi bantuan-bantuan dana kanggo makan minumna santri-santri nu teu marampuh. Sebab di pasantren teu kabeh mampu. Ya. Loba jalma nu teu marampuh boh yatimna, itu kan, boh fakir miskina anu perlu disubsidi. Urang milu ngasubsidi ka pasantren keur kepentingan santri-santri, kan? Ayeuna perlu transportasi, kan? Akomodasi kendaraanana, perlu internetna. Saha nu bisa ngawujudkeun? Sok ngadamel wifi di pasantren, dibiayaan kurang, gitu kan? Nah, komputerna, HP-na, gitu kan? Peryogi motorna, peryogi mobilna, kedahna, ieu janten perjuangan umat sadayana. Ieu kedah difikirkeun ku umat sadayana. Salah sawios hese majuna agama ketika ieu umat teu peduli kana perjuanganna para ulama. Sigemon umat Islam mun cari laka tong nganyalahkeun ka ulama. Umat Islam lamun bararodo tong nyalahkeun ka ulama. Umat Islam mun jara di ahli neraka tong nyalahkeun ka ulama. Salahkeun diri sorangan. Nah ulama teu dibantu perjuanganana. Fahmi ku urang sadayana. Lamun umat Islam loba nu berakhlak bejat, tapi ieu teh umat Islam. Umat Islam jadi tukang maling, umat Islam jadi tukang judi, umat Islam jadi tukang lacur, umat Islam jadi tukang narkoba, umat Islam jadi tukang mabok, umat Islam baru ka aurat, umat Islam jadi tukang kemunkaran, tukang maksiat, warna-warni kemaksiatan. Padahal eta teh umat Islam. Tong nyalahkeun ulama. Da ulama mah ieu geus meakeun karep eta teh kamampuhan. Tinggal hiji deui kakuranganana. Naon kakuranganana? Adalah bantuan umat pikeun perjuangan ulama. Andai kata umat ieu sararea sepakat kabehanana ngerahkeun segala kemampuanana dipake ngabantu perjuangan ulama, moalila Indonesia teh alam dunya teh moalila moal bakal terwujud bangsa umat anu sadayana saroleh. Bakal terwujud bangsa umat di muka bumi ieu anu berilmu kabehanana, nu berakhlak beradab kabehanana, dengan catatan satu syarat, umat kabeh sepakat di level manapun, umat nu jadi pemerintah, nu boga jabatan, nu boga kekuasaan, umat anu jadi ekonom, umat anu jadi teknokrat, umat kabeh kompak, segala kemampuan umat dicurahkan, dianggo ikut andil karena perjuangan para ulama. Sukses mualila mual, bakal lahir bangsa anu saroleh, bakal lahir bangsa anu berilmu. Lain ukur jadi kota santri, tapi bakal jadi bangsa para wali, bakal jadi negerina para ulama, bakal jadi negerina para solihin. Lain kota santri wungkul, lain, tapi bakal jadi naon cenah negerina para wali, para ulama, para solihin, sing embon, negerina para dai. Diurang
kakarak sakola, kakarak ilmu umum, iya nu menang bantuan resmi di pemerintah teh. Nu mawi pribados terus ngadorong ka umat Islam nu aya di DPR, umat Islam kan anu jaranten pejabat, supaya sararea berjuang bisa ngagulkeun kan, ngadamel rumusan, ngadamel aturan, sehingga ieu pelajaran agama tiasa kenging bantuan ti pemerintah kan secara resmi, bahwa para dai-dai, para ustad-ustad kan kenging bantuan ti pemerintah secara resmi. Aya juklakna, aya undang-undangna, aya aturanana. Satungtung teu didamel aturanana bakal kasusahan sararea oge. Najan urang jadi bupati, urang jadi gubernur, urang jadi menteri, urang jadi presiden, najan urang boga kahayang, hayang ieu teh urang ngabantu pasantren-pasantren, ngabantunya karena perjuangan agama Islam, tapi dah hese ari eueuh juklakna mah hese. Da kudu aya heula juklakna heula, dek ka mana ngaitna undang-undangna, payung hukumna. Tuh, ieu fahami ku urang sadayana. Fahami. Aya dana bos. Dana bos hanya keur nu sakola umum, neangan ilmu umum, layan dengan ilmu agama. Di pesantren da eueuh bos. Aya di madrasah-madrasah bos. Teu aya. Yang perlu difikirkan ku urang, dah hiji deui atuh satu langkah lagi untuk menggolkan kejayaan Islam. Satu langkah untuk menggolkan kejayaan Islam. Naon? Adalah kesatuan, persatuan dan kesepakatan umat Islam secara menyeluruh di seluruh level untuk siap mengerahkan segala kemampuannya kan, demi membantu perjuangannya para ulama, para dai, para ustadz, para muallimin di pesantren-pesantren. Tinggal hiji deui. Tinggal hiji deui. Da para ajengan mah teu kudu dipapatahan, kudu ngadakwah. Sing emut para ajengan mah, para ustadz mah teu kudu dipapatahan, kudu dakwah, kudu ngawurukan anak batur. Da di pasantrena oge geus diaji berang jeung peuting mang tahun-tahun, malah aya nu puluhan tahun gok jeung nasihat eta deui, gok jeung nasihat eta deui, gok jeung nasihat eta deui, teu kan? Lain ukur kudu nyiar ilmu wungkul, tapi kudu ngamalkeun ilmu, nyebarkeun ilmu, ngamalkeun ilmu, ngawurukeun ilmu, ngamalkeun ilmu, ngawurukeun berjuang di jalan Allah. Eta we nu diaji ku ajengan-ajengan teh waktu jadi santri teh. Kerja di santri neangan ilmu, sabada dengan ilmu, tugas teh naon? Kudu ngamalkeun ilmu. Tugas teh naon? Kudu dakwah, kudu taklim, kudu nyebarkeun ilmu, kudu ikhlas lillahi ta'ala jeung sabangsana, kudu berjuang di jalan Allah, kudu sabar dina narima kagorengan-kagorengan ti masyarakat anu bodoh, masyarakat anu teu ngarti kana urusan agama, masyarakat anu teu nyaho karena pentingna ieu ajaran agama. Ieu masyarakat bisa jadi goreng ka ajengan, ieu masyarakat bisa jadi goreng ka para ustad, itu kan? Anu kuduna ngabantu ka para ajengan teh, ieu masyarakat malah jadi nentang, jadi goreng ka ulama. Karena naon? Karena kabodohanana. Tapi ulama mah da dididik di pesantrenna kudu sabar, nya sabar we. Aya nu eureun ulama pedah tatanggana goreng ka anjeunanana eureun ngawurukanan aya nu kitu. Moal ajengan mah. Moal eureun. Teu kan? Pan ari urang mah nu jadi masyarakatna lain nu lain ajengan. Pan urang mah boro-boro mikiran anak batur, anak sorangan ge pan urang teh riweuh. Eueuh nu goreng oge tatangga urang ka urang nya.
Urang teh geus cukup riweuh teh. Ari ajengan mah pan lain kitu pikiran teh. Tatangga nu sejen upamana aya nu goreng ka ajengan mah terus we ngaurukan anak tatangga, anak batur gitu. Malah tinu jauhna. Nah, di dieu urang sadayana kedah berpikir sadayana. Nah, melalui ieu acara anu kacida mulia, anu ieu acara teh dijudulan nyaeta ngagungkeun kana dipedalkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu mana ieu hartina urang ngagungkeun kana kelahiran Nabi urang teh adalah ngagungkeun kana sakabeh nilai-nilai anu terkandung dina eta kelahiran. Karena urang sadayana ngerti bahwa nu dimaksud hebatna karunia ti Allah nu teu aya bilanganana, nu teu aya bandinganana, anu ku Allah dikaruniakeun ka alam semesta, khususna ka bangsa manusia jeung bangsa jin. Singemut bahwa nu pangageng-agengna anugerah teh nyaeta tatkala Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah ngadhahirkeun wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunya anu disebat maulid teh. Allah ngutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunya sebagai rasul. Ieu adalah anugerah anu pang ageng-agengna teu aya bandinganana. Hartina kan keagungan kelahiran Nabi lain samata-mata gubrag lahirna bayi, tapi adalah makna nu terkandung tina eta kelahiran. Makna nu terkandung tina eta penciptaan Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab lahir Nabi urang adalah lahir sagala kahadean dunya akhirat, lahir kasalametan dunya akhirat pikeun kabeh umat, lahir kamuliaan ti dunya nepi ka akhirat pikeun kabeh umat manusana jeung bangsa jina ila yaumil kiamah. Lahir Nabi urang lahir rahmat ka sakabeh umat, lahir rahmat ka sakabeh makhluk Allah, lahir keberkahan ka sakabeh ciptaan Allah, lahir syafaat pembelaan pikeun sakabeh makhluk, terutama pikeun umatna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pikeun muslimin muslimat, pikeun mukminin mukminat. Lahir Nabi urang hartina lahir ilmu Allah anu sakral. Lahir Nabi urang lahir naon? Visi misi anu agung. Lahir Nabi urang lahir al akhlakul karimah. Lahir Nabi urang lahir amal soleh. Lahir Nabi urang lahir kalimat thayyibah. Lahir Nabi urang lahir sagala kahadean zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Ieu harti kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun urang ngagungkeun kelahiran Nabi nyaeta ngagungkeun eta. Itu tah ieu moal aya maulid pasantren Khodimatul Ummah lamun teu lahir Nabi. Maulid masjid, kelahiran masjid moal aya, maulidul ma'ahid wal madaris, kelahiran kabeh masjid, kabeh madrasah, kabeh pasantren moal aya, mun teu aya maulidna Kangjeng Nabi Muhammad moal aya ya maulidul Quran, maulidus sunnah, maulidul ilmi, maulidul a'malis salihah, maulidul al akhlaqil karimah, maulidun niyatis sadiqah, maulidul kalimati thayyibah, sing emut maulidus salamah, maulidul karamah, maulidus sa'adah wal falah wan najah fid dunya wal akhirah. Kabehanana eta maulid kusababiyah maulidna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rek aya agama mun teu aya lahir Nabi urang
Jawab. Rek aya salat puasa mun teu aya nabi urang? Ya moal. Maulidus sholah bi maulidin nabi, maulidus siam bi maulidin nabi, maulidus zakat wal haji bi maulidin nabi. Kabeh bi maulidin nabi kabehanana. Tah hartina ngagungkeun kelahiran nabi teh kitu. Matak jalma nu ngarti kana makna maulid nabi pasti bakal ngagungkeun kana maulid nabi. Adapun jalma anu mu ngagungkeun kelahiran nabi malah ngabid'ahkeun kanu ngagungkeun kelahiran nabi, ya jalma teu ngarti kana maknana kelahiran nabi kitu. Kartos henteu? Nah, catet ieu urang sadayana. Matak ya sangat penting sakabeh umat Islam kudu ngagungkeun kana maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudu memahami kabeh kana makna kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudu mensyukuri sararea kana kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab kelahiran Nabi urang mah kelahiran sakabeh kahadean sing emut, kelahiran rahmatan lil alamin. Kudu dicatat ku urang. Jadi hartina muludan teh syukuran atas sakabeh nikmati pangeran anu ieu kabeh nikmati pangeran teh eta lahir tina sababiyah diciptakeunana, dilahirkeunana, diutusna nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, lumatak sajalma nu daek nyukuran muludan eta teh jalma teh nyukuran kabeh nikmat ti pangeran kasakabeh alam semesta, lain nikmat anu ku Allah dipaparinkeun kana dirina pribadina wungkul. Jadi syukuran muludan mah syukuran sakabeh nikmat kahadean ti pangeran anu ku Allah diawurkeun dihujankeun ka sakabeh makhlukna pangeran. Tah kitu syukuran muludan mah ya matak moal manggih syukuran anu pang tohaga-tohagana angin muludan. Nah, bisi aya nu nanyakeun kumaha ari wujud syukuran nu pang tohaga-tohagana muludan. Geus dicontohan urang mah ku ulama muludan hayang syukuran teu ka pangeran nu pang tohaga-tohagana. Batur syukuran boga imah segede kumaha segede pelok. Anu syukuran boga mobil naon gitu kan. Anu syukuran ieu cenah cager, anu syukuran boga pangkat jadi lurah. Jadi bupati segitu. Aya nu syukuran teh syukuran naon deui boga gelar gitu kan. Aya syukuran boga pemajikan, aya syukuran boga anak gitu kan. Eta mah syukuran nikmati pangeran nisbatna kana diri pribadina. Ari muludan mah syukuran nikmati pangeran karuniati pangeran nuku Allah dikaruniakeun lain ukur ka dirina, lain ukur ka bangsa jelema umat Islam bungkul tapi ka sakabeh alam semesta. Tak itu syukuran muludan mah matak tohaga hargana muludan teh tohaga kacida. Da muga-muga urang sadayana ku ayana urang ngariung dina ieu acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ku Allah ditambih-tambih nikmatna, ditambih-tambih karuniana sakumaha janji Allah la in syakartum azidannakum, mun maraneh syukur kana nikmati aing ku aing ditambah-tambah. Nah aing rek nambahan kana nikmat anu ku aing dibikeun ka maneh teh kumaha syukur maneh, jangkauan syukur maneh kana nikmat nu ku aing dibikeun ka maneh. Sing ingat di dinya ukuran tambah-tambahna nikmati aing ka maneh. Aing maneh nyukuran nikmat aing teh nu mana sakumaha tah jangkauan eta ke ku aing ditambah-tambah lagi sesuai jangkauanana. Matak mun hayang nikmat teh ti pangeran teh ditambah-tambahna teh luar biasa nyaaban segala rupa perkara muludan jaratek kayaknya.
ya muludan mah yo kapan nyukuran KB, lamun nyukuran KB engke ku Allah la azidannakum na oge. Wah tohaga geus moal aya bilangan la azidannakum nage sabab la azidannakum kumaha lain sakartum, jangkauan lain sakartum didinya jangkauan la azidannakum. Eces henteu kaharti henteu manya teu kaharti wae tong hees atuh kaharti henteu. Alhamdulillah toh saya sus kaharti mahnya pegrah hees enom. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke urang tuluykeun muludanana disimpang di ditu di pasantren ya, di ditu di Simpang Pemulihan Sumedang. Insyaallah kaping 6 Desember dinten Ahad enjing-enjing. Ya kaping 6 Desember urang muludan ka ditu ya, dimulai jam 7 dugi ka lohor insyaallah. Muga-muga segala suatu nasing aya dina panangtayungan Allah. Moga-moga ya riungan sing ngawujud tumpah ridhona Allah, ridhona Rasulullah sallallahu ka urang, tumpah rahmat barokah pertulungan pituduh anugerah ti Allah ka urang sadayana oge ka sadaya muslimin muslimat mukminin mukminat terutama ka ieu pasantren ka ahli ieu pasantren terutama ka guru urang sadayana nya ka sadayana nu ngaos di dieu terutama dewan-dewan guru sadayana muga-muga sing diselir ku Allah jaranten hamba-hambana anu takwa ka Allah, jaranten hamba-hambana anu saleh, jaranten hamba-hambana anu tiasa cinta ka Allah ka Rasulna oge nu dipika cinta ku Allah ka Rasulna bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.